Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Sumur Burung rek dijieun sepiteng. Abong tegelo lulumpatan. Ki geningan bisa nepikeun ka gelo lulumpatan kitu si Ki. Aduh, lamun can boga pengalaman, lamun can pernah tatanya kanu kolot, mantak kudu nanya. Naon ki anu kudu nanya teh? Nya mentak kieu ulah nepikeun urang keur mate nyaho, bodo nya. Tah bodo ge mending ai alewoh mah daek nanyakeun, meunang henteu sumur dijieunkeun sepiteng. Sumurna geus teu kapake, kasebutna kan sumur burung nya. Heug gue dijieunkeun sepiteng, abong teu gelo lulumpatan langsung. Ki eta teh heueuh nya aki mah karunya bari ngabejaan kanu can apal. Nya arana tempat bebersih komo buatan buhun kolot baheula hayuh dijieunkeun pamodolan dijieun sepiteng gegeuleuh kokotor. Wah, geus pelanggaran hungkul. Baheula tempat nginum, tempat mandi, tempat bersuci kan. Tah ieu kudu sok daek nanyakeun teh ulah sampai keur mabodo teu daek nanyakeun. Nek mangkat ka Jakarta tapi teu nyaho jurusan, hayu nek mangkat ka Jakarta teh lain naik mobil bis warga baru jurusan Kampung Rambutan, ieu mah malah naik angkot tungtungna nepina ka mana? Ka Sadang hungkul da teu nepi langsung ka Jakarta. Tah ieu ulah sampai urang teh bodo cicing we kudu alewo kudu daek nanyakeun, apalagi kalau sumur burung dibikin sepiteng, waduh cilaka bisa gelo lulumpatan. Kunaon ki nepikeun ka kitu? Panjang sejarahna karunya aki mementak aki selalu ngabejaan, bener teu?